Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadat nu maha kawasa Allah azza wa jalla syariatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun Sirawing Kiwari. Sirawing Kiwari garapan wakepoh Kiwari. Nyatu dari ijon disaruakeun jeung Ki Jalur Rampang mah jauh tanah ka langit. Silaing sorangan oge nyaho meureunnan sa Ki Jalur Rampang rajana sakabeh jagon wae dia lembur. Bener teu? Salah saurang awewe ngora anu kawilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Lain ari ece mah nu jadi penasaran teh eta cenah nu ngaran Sirawing teh ngora keneh jeung Kasep deui cenah. Ece mah meni jadi penasaran eta kuanianana. Lain teu ngeunaheun ari randa nyanyinya eta meni teu kaope ari aya lalaki di tempat sejen teh. Lain cenah ari cek beja mah Sirawing teh salakina Saraswati awewe geulis nu diculik ku Ki Jalur Rampang teh cenah euy. Bener kitu teh. Pugunya cek beja mah euy nu matak kabilang tarung ngadu jiwa ieu ayeuna mah teh nya euy nya urang bae pamajikan di paling nyatang tua itu meureun moal mikeun tu tinggalikeun tu euy Ki Jalur Rampang geus kadiekeun ngan tu sakabeh neuteup nu ara di dinya dipuseurkeun kalebah Jalur Rampang nu harita leumpang dihapit ku ijon salah saurang jago Jalur Rampang teh tanpa aya nu marentah harita nu ngalingkung ngurilingan pakalangan teh pada nyingrai mere jalan ka Jalur Rampang katingali Jalur Rampang seuri paromanana hegar sarta lengkah sukuna pinuh ku kapastian diri gambaran hiji jago nu baris mampu nyinghareupan sagala rupa kejadian atawa cobaan malah katingali harita tukangin Jalur Rampang katingali Sirawing anu leumpang ngarendeng jeung si Banteng Bulung kawilang karaget kabeh nu aya di dinya ningali tangtungan jeung pangawakan si Banteng Bulung anu teu lumrah jeung jalma biasa. Eta tinggali jelema naon euy aduh meuni gede kanal kitu anu mana euy anu disebut Sirawing teh eta kitu anu siga buta his lain siling masuk ka mana karep wae ngomong teh tah lalaki nu ngaran Sirawing mah tu tinggal itu surah seuri kitu geuningan eta meuni tenang kitu euy sikep jeung leumpangna oge nya bet siga nu rek ka pasar we eta mah euy awewe ngora nu tadi harita milu nembrong bari ngomong alah nya bae ngora keneh jeung pantes dirupananya nu ngaran Sirawing teh ba ambe sugan we ningali kalabah dieu ari kasalaman ece mah nyaan penasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh nah nya kitu rek tarung ijeun wawasen jeung Ki Jalur Rampang aduh nyaan eta mah meuli Kasep ih edan tah mah hideung santen gelo eta mah nyaan Kasep bener-bener Kasep tah mah euy siga kepo ari kasalaman ece mah penasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh nya salah seorang lalaki kolot gancang ngagebes milu ngomong bat kutu darah cicingnya bibir teh ngan nyarita bae cik jempe atuh ieu kana ceuli abah jadi teunah ye meuni jadi paribut jeung aheng saheng kieu teh hayang jongjon mah ulah aja jeung jelema atuh bah lain bener euy nu ngaran Sirawing eueuh potongan jago nah lalawara teh atuh nangtang kalajana jagonya alah geun beantepkeun lah sanunya udah jelema mah kapan teu benang di bade atuh benang di bade atuh euy memangna bisa ditangtukeun ku tangtungan atawa potongan awak sok beren jalan Sirawing asup ka jero pakalangan berenang dah wayahna we ye awas anteng dagwan di dieu nya amat je akang ieu rek asup ka pakalangan nya awaskeun we eta mah teng bisi ieu mah nya da teh nyaho ari jelema mah lamun katingali aya nu bakal teu beres nya anu rek ngabantu atawa curang erek ngabantuan Jalur Rampang eta bagian anteng pikeun ngungkulan anak arti teng wah beres ka ngawing-ngawing keun uing ngajaga bari lalajo di dieu Kang ngada yang ulah nepikeun Kang eleh ka ngawing-ngawing
kopona maka ngawing ngalah ngumah oge mudu menang Kang. Nya mudah-mudahan we akang ulah ninggang ke di Emen. Sabab lamun akang ninggang di Emen cilaka teh. Nya lamun ninggang di Jaya mah regreg. Awas kade, tong ka mana-mana teh nya. Cicing we di dieu. Awas ya ulah terus ngeceng ka awewe wae teh. Kucang keceng bae bisi turwicen. Moal tukang ngawing-ngawing. Sing mercaya be Kang Uing. Ngengken nguing di dia uing lalajo mokona maka ngawing amun bisa masih jalu papang di maehan Kang ngawing-ngawing. Tuman maehan mereka ngawing-ngawing. Iya, beres teng. Aina Kang asupi ka jero pakalangan teh nya. Si Rawing lempang ngagandeang teneng ludeng taya kakeung anggang tirasa karingran. Si banteng bulung manga janteng milu lalajo nangtung di antara jelema nu ngaregreg di sabudeureun tegalan anu jadi lahan pakalangan. Kabeh jalma museurkeun paneutupna ka tengah pakalangan, katingali si Rawing geus pancuh nangtung pahareup-hareup jeung jalur rampang. Jalur rampang muterkeun paneutupna ka sakabeh anu ngalingkung ngurilingan eta pakalangan. Teu lila kadenge jalur rampang harita cumarita sorana mubuh ngandung geter wibawa pikeun sakabeh nu araya di dinya. Ka sakabeh rahayat kula kadenge meureunanya ka sakabeh rahayat kula anu ayeuna milu ngalalajoanan kana acara anu lumangsung dina waktu ayeuna kudu dikanyahokeun. Waranjeun sakabeh yang dina waktu ayeuna kula baris izin bawasen jeung jago anu ngahaja datang di tempat jauh kaya daerah Karang Jago, jelemana ieu geus aya di hareupeun kula. Sarta ngaranna si Rawing teh. Anu ngaran si Rawing teh ki jalur rampang. Gede hate make jeung izin segala rupa jeung ki jalur rampang. Nya geus tong dibere de ampun ki jalur rampang, jago mabok eta malah jauh-jauh ukur nganterkeun nyawa. Sesoroh kojor eta mah ora nangan pandeungeul euy. Jalur rampang ngangkat leungeun katuhuna ka luhur anu tinggal roting gerobok teh ngadadak eureun. Terus jalur rampang harita nyarita deui. Ka sakabeh rakyat kula nu aya di Karang Jago. Kula minta disaksi ku aran di ka sakabeh. Sarta ingetkeun ieu tarungna dua jago sacara lalaki sajati. Teu meunang aya nu ngabantu saurang oge ka diri kula. Kumaha ka harti? Harti. Jelas ka harti ki jalur rampang ayeuna lamun erek nyang hareupan si Rawing. Harti. Abah kayaknya telah nunggaran si Rawing teh tong dibere de ampun. Tinggal roh harita saur manuk. Sakur anu area di dinya kat pating corowok. Lamun geus ka harti sakali deui ingetkeun ulah aya nu coba-coba pikeun ngabantu ka diri kula. Bandungan masing iatna ngan pangnyiunkeun lombang pikeun ngubur jago nu ngaran si Rawing nu bakal ngalayang paragat nyawa dina poe ieu. Kadenge harita sora tinggal roh anu jelas mihak ka jalur rampang malah bari jeung ngacung-ngacungkeun leungeun sagala rupa. Beres di jalur rampang dipanguburkeun ta jago belegug teh ngaran si Rawing teh lah. Dan kade euy teu kudu make padung keur kuburan si Rawing mah urang kursukeun we lah ke jalur rampang. Jalur rampang harita ngacungkeun leungeun ka luhur nu katuhu kebari jeung ngagero sakali deui. Cukup. Ayeuna jeung PKB Bandungan ari sabab ijen wawasen bakal dimimitian. Silain kumaha? Mebeh ajal binasa ku leungeun dewek nah bakal aya pamenta atawa bisi rek nyarita pikeun panungtungan. Sok dewek mereka kesempatan ka maneh Rawing. Si Rawing nyerenge seuri muterkeun paneutupna ka sakabeh nu aya di dinya. Teu lila si Rawing terus nyarita sorana biasa-biasa we malah diselang bari jeung heureuy tapi aneh ngadatangkeun daya tarik pikeun nu aya di dinya pikeun ngadengekeun naon anu disankeun ku si Rawing. Kasakur nu aya di dieu. Kuring nu ngaran si Rawing terus terang kapaksa nantang ijen ka jalur rampung bongan pamajikan kuring di bawah tepupugu
Jadi ulah nyalakeun ka koro kuring. Lamun jalur rampang engke leumpangna egang atawa carangna boncenang herang lantaran kabeunangan dikemplang. Sabab kuring boga kayakainan, tindakan kuring didasaran ku bener jeung jujur. Demi ajen diri jeung nyaah kanu jadi pamejikeun, pangyieunkeun karamak keur malidkeun mayitna jalur rampang anu bakal ngababengkang jadi bugang sabab karunya ari kudu dipalidkeun terus ngamang mah. Sakitu ti kuring Sirawing. Jalur rampang geuneuh semua beureum beungeut nalir upama beusi atah meulem. Caritaan Sirawing bener-bener ngaduruk je jantungna, jago mana nu kumaha wani ngomong kitu ka manehna. Bet kakar ayeuna aya jaman wani ngahina basa ka dirina. Tapi jalur rampang teu wani sambarangan ngayakeun tindakan. Dirina sadar katenangan Sirawing sarta sikap Sirawing anu henteu kahudang amarahna. Cacak geus dihina basa ku manehna. Hiji kaayaan anu kudu jadi bahan hitungan pikeun jalur rampang. Srog harita jalur rampang ngawangun pasangan. Kuda-kuda kukuh pancuh keker lir upama anu ngakar kana lemah. Sorot panon semu hurung mencerong ka Sirawing, leungeun katuhu ngacung ka luhur leungeun kencan nyilang luhureun dada. Sirawing harita ulang helenge seuri taya tanda-tanda siga nu rek tarung ngadu jiwa. Kadengen sora si banteng wulung nu handaruan lir upama gelap nu ngagreger ngabobotohan Sirawing. Ngaya nimbangkeun ngalemu ka ngawing-ngawing. Ngentong sion ka ngawing-ngawing. Ngamun ngayangan wani-wani mantu ka si Jalupapang, ku ngai-ngai dibanting-bantingkeun dipotong-potongkeun ngawak-ngawakna. Maehan si Jalupapang ka ngawing. Hayo maju ka ngawing-ngawing, mesti menang. Meh kabehanana ngareret ka si banteng bulung. Ngarti we ayeuna mah yen si banteng bulung teh baladna Sirawing. Ayo gerang ngawangun pasangan sia. Montong sombong deuleu ngan ukur nangtang sacara kitu. Ayo, urang mimitian. Ijen deuleu. Puguh kuring matara pusang-pasang kitu ki Jalu. Taruh kuring mah teu ngeunah lamun teu keunana ari pasang teh. Sok be arik narajang meder-der kayaknya ka kuring oge da geus sayaga. Nama ge kudu pasang segala rupa dalin main unyang ieu mah. Jada sia. Montong nyalahkeun aing deuleu lamun ngalayang jiwa ku leungeun aing. Tada Sirawing. Kilat. Jalur rampang harita majuna rajang jirimna ngacorelat mau cepet kat sida lamun seug lain Sirawing lawan nama tangtu mata kaget sabab nyaho-nyaho sapasang leungeun jalur rampang geus nyantong di hareupeun beuheung jeung dada sila pada mundur dua lengkah ka tukang. Jalur rampang teh micen waktu ngarangsek di majuna rajang bangun anu henteu mere di omber atawa kasempetan pikeun anu jadi lawan. Sirawing bener-bener ngaranjuk kaget sabab lain bae jalur rampang mibana kakuatan tenaga lapisan nu saimbang tapi boga kecepatan gerak jeung daya tahan anu di luar dugaan. Dina kaayaan geus bantro kakuatan bisa langsung ngarangsek narajang. Tapi Sirawing teu terus jadi sentar hate atawa bingung dina nying hareupan kayan lawan. Sakilat jirimna ngacorelat di kagigireun jirim lawan dina gerakan jurus pancarasa sarening bayu. Ngan jalur rampang bangun anu geus nyaho kana arah ngajorelatna jirim lawan. Leungeun-leungeun katuhu anu ngandung geter kekuatan tenaga lapisan ngagedor kana dada Sirawing. Piwak cebrot. Sirawing ngebangkieungkeun ngadalideung mundur ka tukang ngagero bari nyengir nahan ka nyeri tulang dada asarama kempuran jalur rampang bener-bener matak ngabahayakeun jiwana. Ningali jalur rampang bisa ngasupkeun gempuran kanu jadi lawan. Sakur nu aya di dinya nu biluk jeung ngajagokeun jalur rampang tinggorowok tinggalero. Iya, tong diberi ampun ki jalur rampang. Tong diberi ampun ki jalur rampang aja sih ngajolor tah nu ngaran Sirawing teh. Rangsang terus ki jalur rampang. Tong diberi ampun ki jalur rampang. Aehan lah nu kitu patut mah. Gede hate make jeung nangtang ijen sagala rupa. Rak ireungan kayaknya. Ki jalur rampang rak. Geus tong diberi diampun lah. Pugu boga ngapan kitu teh senajan nya ki jalur rampang dipikolot ku urang, tapi ari talajakna salah mah tetep salah. Teu bisa dibenerkeun ari kangaranan maling pamajikan batur mah. Si lain teh nyaan mihak ka Sirawing, jalma asing ieu lembur. Lamun kitu mah si lain ngajarkeun ribut ka dewek euy. Hayang ribut jeung dewek. Nah, ada dewek mah teu ngajakan ribut. Ngan dewek memang nyaritakeun ngeunaan kaya nu sabenerna. Lalaki kolot kan sangat deketan misan mimiti geus panas kayanana. Cek atuh.
Manggas mantong pahareng-hareng kitu jang. Cing era atuh ari nu lajo mantong loba uget jang lah. Manggas cempe Bandungan kayaknya lu bener tuh. Teu kudu parebut saha nu bener jeung salah. Saha nu bakal meunang nu penting lalajoanan ka itu pek belelkeun banon. Sing bener. Rek Sirawing rek Jalur Rampang nu meunang gandeng pokona mah yeuh. Nah, kabina-bina teuing. Bisi dewek terus amak yeuh. Nu pahareng-hareng tetetela sieuneuh ku eta lalaki kolot. Musirkeun di panetutna kelabah pakalangan. Sirawing bener-bener ayeuna mah teu bisa ngan ukur nying hareupan panarajang lawan bungkul. Sabab Jalur Rampang dieu geus mampu ngasupkeun gempuranana. Lamun seglain Sirawing jalma nu kabeunanganana tenggelan Jalur Rampang kitu tang tugas ancur tulang dadana sarta ragrag jajantungna. Eta kakara sakali deuleu kabeunangan ku gempuran dewek Rawing. Sakedeung deui mah sakojur awak maneh bakal bisa ngarasakeun kumaha ampuh sapasang leungeun jeung suku aing nu bakal ngabuntrak bantrekkeun awak maneh. Cot, urang panju deui Rawing. Sirawing masih kene tetep tenang pikeun sikepna, malah make jeung bisa kene seuri bari nyarita. Memang hebat lah Ki Jalur Rampang. Untung dada kuring geus memang menang lapis. Lamun sedada kuring dijieun cenah peuyeum, buyatak meureunna ditonyok ku Ki Jalur Rampang tadi teh. Komo kana ranginang mah matak disapa burantak hancur. Setan, mentong ayeuna Sirawing. Urang tangtukeun cara tarung anu leuwih hebat. Rakatak tarak-tak kadenge harita urat jeung tulang sapasang leungeun Jalur Rampang ting tararak-tak tanam pemusir tanaga lapisan. Elah, eta meuni kitu euy. Meuni ting tararak-tak kitu, eta urat jeung tulang Ki Jalu edun. Aduh, pauri mah yeuh lamun kena ka jelema nu celeno. Alah, tapi teu naon ketang lah, sabab urang keur ijen nya. Sarah! Sirawing tatan-tatan dina jurus pancerasa sarining banyu digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining geni, gabungan dua jurus anu arang langka digunakeun ku Sirawing mangsa adu hareupan ijen wabesen. Kakara harita make ngagunakeun cara sarupa kitu sabab geus kaukur ajen tahapan pangarti Jalur Rampang memang teu pati geseh jeung pangarti anu kacangking ku dirina. Modar sia. Jalur Rampang maju di muka panarajang jelas tata gerak anu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan panarajang lebih kuat batan panarajang nanu tadi. Sirawing ngacorelat nimbangan daya panarajang lawan. Kacepetan jirimna lir upama kalangkang atau angin dedengikeun atawa sapasang leungeun nebarkeun hawa panas anu kacidang ngahelabna tarikna keranan. Ya, ya. Modar sia. Wah. Jalur Rampang maju deui make panarajang. Jelas tata gerak nu dilakukeun leuwih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan panarajang nu leuwih kuat batan panarajang nu tadi. Sirawing ngajorelat nimbangan daya panarajang lawan kacepatan cirimna lir upama kalangkang atawa angin sedengkeun sapasang leungeun nebarkeun hawa panas waktu harita. Jalur Rampang ngaranjung kaget sabab teu nyangka upama Sirawing anu jadi lawan boga kakuatan daya panarajang anu ngadatangkeun hawa panas sarta tata gerak anu dilakukeun mampu nimbangan kana kacepatan gerakna. Hebat kieu ye teng ye. Hebat bener euy Ki Jalur Rampang. Akang geus 2 kali kabeunangan ye kacolongan terus teng. Tapi teu naon nya teng nya. Hitung-hitung latihan trinen geus lila terakat teungeul batur teng. Nu lalajo anu tadi tinggal ro ngadenge si Banteng Bulu ngancam langsung harita jarempe. Da pugu kakara kuningali tangtungan oge geus sieun komo lamun nepikeun ka dibantingkeun ku si Banteng Bulung. Piraku teu pejet kitu teu pikir maranehanana. Ari Jalur Rampang harita ngatur napasna. Dirina kudu ngaku yen lawana anu ngaran Sirawing jelas lain jago sambarangan. Geus 2 kali katibanan ku kaampuhan panarajangna. Tapi Sirawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Teteh anu ngaran Sirawing teh bener lain ngaran kosong. Nyatain ka Bandungan ku diri aing. 2 kali tenggelan ampuh anu ngagunakeun jurus jabar layang, tapi Sirawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Boga daya tahan anu beda batan jago biasa. Tapi piraku aing make kudu eleh ku ieu jelema anu ngaran Sirawing.
Sok Jalu. Kumaya masih kene bakal dipino deui ya. Sok sia 2 kali kebenangan sia. Maneh. Kuring mah kebenangan 2 kali. Kudu bisa males ya mayo. Era jauh-jauh datang tuh bisa males mah. Sugan we kena kana jawer nu aya dina irung Ki Jalu. Mantong ngatapu ka mana kalap Sirawing. Ketrukeun kekuatan jeung pangarti maneh. Urang anggeuskeun ieu tarung nepikeun ka salah saurang aya nu ngababatang jadi bugang. Serog lah nah. Duanana harita pada ngawangun di pasangan. Ari Sirawing kudu ngarasa syukur dina hartena sabab geus nyangking ilmu pancatunggal. Lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal geus kabayang ku Sirawing tangtu dirina bakal ngalayang jiwa jadi korban kagarangan Jalur Rampang. Kadenge di sora Jalur Rampang anu handaruan mau matak ngageterkeun kana jajantung lawan, tapi Sirawing geus leuwih ngaronjatkeun deui ajen ilmu bela dirina. Bareng jeung datangna panarajang lawan, Sirawing ngacurelat mapag kekuatan lawan. Hiat modern. Hiat. Wah. Wah. Ceprot. Dalig deg Jalur Rampang dalig degan mundur ka tukang. Gadona asa nyengsol bener-bener bet asa dibanting ku pipa besi. Sirawing nyerenge seuri bari ngacungkeun ramo-ramo leungeunna. 2 hiji. Kakara kabayar hiji Ki Jalu. 2 hiji 2 3 4 5 genep 8 12 4. Kena ngeureuh nu penting mah bisa ngabales bener teu. Sok urang pino deui yo. Montong loba surang seuli jeung tugas tengir Sirawing. Silaing sakali neungeul aing 4 kali. Leuwih hade samat sia kolot maneh sabab moal bisa leumpang ninggalkeun ieu pakalangan dina kaayaan aya nyawaan. Ulah sok ngaleleuwih nu mah kawasa Ki Jalu. Dari ngalayang jiwa mah kabeh ge bakul. Anu beda so teh tempat kayan jeung kajadianana. Ngan kangaranan ari ngabela nu jadi pamajikan melantaran ku kanyaah. Asana teh jauh kana paes ya mah Ki Jalu. Sikep jeung caritaan Sirawing tetep terobah lir upama anu lain keur tarung we. Anu tangtu itu merapna ka Jalur Rampang mah beuki muntab panas hatena. Aduh, bener-bener geus teu bisa diberi di ampun Sirawing. Awas ya ye. Awas ya. Dadah ye. Hiat. dah. Sok sia. Nu matak ulah gana-gana ulah gampang-gampang. Kumari gas kitu Jalu. Nu matakna Jalu. Ngagampangkeun segala rupa kana umur batur teh. Jalur Rampang anu beki di udag kurasa panasaran maju dina rajang malah lebih hebat batan tadi. Sapanjang lambaran pengalaman hidupna kakaraina Jalur Rampang naker tanaga jeung jurus-jurus ampuh tina ilmu silat jabar layang warisan kibuyut irang nu jadi bapana. Kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tata gerak anu garang jeung liar ngarah kana bagian-bagian mamatihna atawa kalemahan anggota badan lawan. Dua jirim harita beki cepet we dina ngalakukeun tata gerakna. Muruh teu bisa katuturkeun ku kaseuketan panon jalma biasa. Ting jorelatna dua jirim lir upama dua kalangkang nu silih samber jeung silih gempur nanakeun geteran atawa tataran ajen pangarti anu mesa imbang. Caturkeun harita di jero imahna harita Jalur Rampang maukem sabenerna mah hatena hayang milu ngabandungan lumangsungna izin wewesen antara Jalur Rampang jeung Sirawing, tapi manehna leuwih tuhu kana parentahna si Jalur Rampang pikeun ngajaga Saraswati.
waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.